Sampurasun Sobat Caki nu di bumi. Kumaha kabarna damang? Puji Gusti sayanya pendak deui sareng Teteh Inuy di Caki Carita Kitab Suci. Tapi Sobat Caki, nah ieu tita tadi ditutupannya mata nasi Bobow. Oh, tepangkeun heula ieu namina Bobow. Rainbow cenah mah tapi dipanggilna Bobow ku Teteh Inuy. Bow, kunaon matana ditutupan Bow? Halim isin kunaon? Sanes isin sieun kunaon Bow? Iya aya jurik di mana? Nya sorna mah aya jurik dina carita kitab suci teh aya jurik saha? Nya jurik we sieun. Buka heula panonna eta tingali rerencangan. Bukanya. Sieun. Sieun. Eta heula buka. Itu Sobat Caki tuh. Halo Sobat Caki anu di bumi. Tepang deui sareng Bobow. Di acara kitab suci, carita kitab suci Caki. Caritana saurna eta saurna jurik. Kumaha sih aya jurik kieu nya? Sobat Caki, sanes jurik, tapi Yesus hirup. Tah saur murid-murid teh harita nya pantona teh ditulakan, ditutupan. Harita teh saurna ngararumpul di hiji ruangan. Ditulakan pantona. Terus teh Yesus aya. Murid-murid nyangkana eta jurik. Kitu Bow. Nya jurik. Sanes. Kieu carita salengkapna barudak. Hayu urang sakseninya. Hiji mangsa di Yerusalem murid-murid keur karumpul. Panto imana ditulakan. Lah maranehna teh ngobrolkeun perkara Yesus hirup deui. Pasti ieu mah bener, ceuk maranehna. Sabab Petrus oge geus ningali. Keur kitu Yesus ngadadak aya di dinya. Jurik. Maranehna pating koceak awahing ku sieun. Ya Yesus nyauran kieu. Ieu mah kami ulah sieun. Tapi barudak eta kajadian eta Tomas teh teu aya, teu nyaksian. Jadi manehna teh teu percaya Yesus hirup deui. Saur Tomas teh kieu nya. Lamun kuring geus ningali sarta nyabak sorangan tapak pakuna, kakara kuring percaya. Tah saminggu ti harita nu murid-murid kumpul deui. Tah ayeuna mah Tomas oge aya. Keur kitu jelek bae Yesus aya di dinya. Padahal panto teh ditulakan. Yesus nyauran kieu barudak. Tomas, tempo yeuh tapak paku dina leungeun jeung suku kami. Yeuh tapak pedang dina beuteung kami. Pek cabak. Ulah cangcaya, tapi sing percayanya. Tomas langsung kieu. Aduh Gusti, Pangeran abdi, hampura abdi percaya. Oh gitu caritana. Abdi moal sieun deui pami kitu mah Teh Inuy sareng Sobat Caki nu di bumi. Nya tuh ulah sieun. Nah eta teh carita Yesus teh hirup dari kematian. Yesus teh hirup nya. Sobat Caki kedah percaya, kedah percanten ulah cangcaya. Ulah jiga Tomas. Oke, Bobow. Oke deh. Yesus hirup. Urang kedah percaya. Oke? Tepang deui di acara Caki salajengna. Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.